Mang Ciwis malah datang ke aing. Duit sakit itu na aing kumaha aing imah tiba-tiba gak beas. Duit ditagih. Ah, bangsat doang. Si Ciwis sekarang. Langka. Oh, itu tanggalnya tuh. Lumayan lah. Jeung para budak. Ah, mudah-mudahan Mang Ameng aya. Nek jual kebon. Nah, itu tuh Mang Ameng tuh. Mang Ameng, tanggal. Itu bener. Mang, kan Mang. Mang bis. Oh, Naon yo? Mesti aduh, bener. urang aya perlu jual tempat, aya sapetak ditutup. Urang aya keperluan. Perluan naon di? Biasalah urang keperluan pribadi ya jeung anak. Mudah-mudahan syukur-syukur boga di dinya. Biasa urang ngadengekan sok tukang melian taneuh. Boro-boro enam keur karosong lah. Astagfirullah. Keur eueuh. Kumaha tuh ya urang? Kemudian heula mungna. Mal melian. Heeh. Bisa Oh, keur atuh. nol. Atuh, gitu. Nuhun ya. Kadang di jalan. Mau salaman lah ku duitan. Itu mana? Itu selir gitu, Pak. Ya, nangka ya kan ya. Yang mana kan kieu? Dona seta. Nang meunang eta. Ya, ini kumaha, Pak? Tuh, capek bapak ieu leuseuh ya. Ini tes melancar. Alhamdulillah. Naon? Menang 30.000. 30.000 imah ikanan naon zaman ieu hari. Atuh tadi eta geus nagih ka Mang Among. Terus sakur adi sakitu. Atuh jadi cokot teh kumaha? Jadi ku bapak dicokot terus lagi. Atuh lumayan meureunna. Jeung urang ongkos kan si Neneng. Ini sih. Ieu teh tanu. Kuku eta geus nanya ke juragana. Karosong segala rupa. Mun keur halarese ayeuna mah urang kudu kumaha ka ditu ngomongna ieu. Kudu bebejakan itu gagal. Kumata. Yang ke orang obrolkeun deui atuh geus kitu mah. Ini nakat di mana ya? Geus hakan itu keur batanya, renang maling ieu. Nang balik berpak. Murag eta tadi. Geus keur hakan, bapak ge hayang ya sesaannya. Kayak nah orang dangin. Kadek mandi heula bapak kan si itu pan meureun.